nyeri hate aing mah ku guru sanawiyah negeri Rongga nepikeun ka ayeuna aing masih kena nyeri hate ku maraneh. Baheula aing keur leutik keur kelas 3 sanawiyah aing dipitnah nepikeun ka dikaluarkeun, dipitnah na kusaha ku guru. Yeuh aing geus gede ayeuna mah korban intimidasi nu dipitnah ku maraneh. Aing mah hayang da nguruskeun lamun masuk kasus ieu bisa diungkit deui aing mah hayang ngungkit. Baheula urang dipitnah ku guru sanawiyah gara-gara batur aya anu nulis kieu katalar keneh nepikeun ka ayeuna saking ku nyeri tulisanna teh kieu kabeh guru sanawiyah garoblog cenah. Komo si Ucu si Erni si Nunung 3 guru eta garoblog jadi guru na teh